Masya Allah kan indah horegan lain ibadah teh geus nyaho kanu di ibadahan mah nikmat ketika ngadenge Allahu Akbar teh ceuli ngadenge kolbu ngarasakeun kemahaagungan Allah ketika Quran didengungkeun teh ceuli ngadengekeun tapi kolbu mah lain maha luar biasa papadana Gusti teh kalam ilahi Quran dibaca hungkul indah ngeunaheun ku suara anu merdu makharijul hurufna anu tepat lagamna anu indah ceuli ngeunaheun ngadengekeun anak kolbuna maha kawasa Gusti Allah pohara amat kalam Allah dibaca ku sorangan bege ku ngeunah lamun bener sareng tadi macana urang 2 jam ngadengekeun nu tadi betah coba sih guys coba sih 10 menit bae tah maca Quran asana nu di dieu kalabur kabeh mun ditanya kunaon sia kabur asa aya galedeg beda nah aya bagas lain alam Ibrahim teh hiji waktu Ibrahim teh dek nyaba ka guruna ka awewe teh tepatna Jumat isuk-isuk di jalan teh aya oray ngaringku barang dideuleu eta oray teh borok aya anu nimpah meureun tadina barang dideuleu ku Ibrahim teh ieu oray teh masyaallah karunya amat aya sirem aya laleur bahkan geus aya bilatung-bilatungan ya Allah cek Ibrahim ieu oray karunya amat cek manehan langsung dibersihan tak oray kicep langsung dibersihan dibawakeun cai dibersihan geus beres sorban manehanana disoekeun diperban geus make popol-popol dang daunan diperban make sorban manehanana eta oray teh gitu gide-gide robah-robah aya tanaga langsung udang kolosot kadenge bahasana nuhun Kiai Ibrahim henteu kudu ngomong tapi ka arti sia mah bodoh baeran dengekeun aing ngaji atuh kadenge teh bahasa teh seperti eta lain aja ngomong nuhun pendi tah mah jahe kok situ mah tuh hati langsung kolosot oray Ki Ibrahimna langsung ka guruna cek guruna Ibrahim murid alhamdulillah maneh teh geus teteg tadi manggih naon di jalan oray kan kanyawa kumaneh dipake ka deudeuh dipake ka nyaah kan hargai makhluk Allah ku ayana menghargai makhluk Allah maneh bakal dihargai deui ente ka mamana anjeun ka mamana moal kudu digegel oray jeung moal kudu diganggu oray lantaran geus ngahargai ka oray eta coba ge engke maneh balik ka ditu bakal kapanggih deui jeung oray-oray anu sejen mawa kanikmatan geus kanyahoan ta ku guruna awewe ngora keneh 35 geulis deui atuh maraekeun ka sia mah sanjan kikieuan ge ya boro-boro oray itu urang sikul teh hayangeun ka sia mah boga senjata pelet isin tak ka bajambul ya teh kudu dipelet asal dipencet dekeun tuh bener bae pamit padehanana ti guruna ya Allah oray ngabring seakan-akan menghormati jeung menghargai ngahaturkeun nuhun sebab bangsa kami geus dihargai ku anjeun ya Allah ya Rabbi Masya Allah careurik oray teh Ibrahim datang ka imah ya Karim Masya Allah tuh menghargai hewan bakal menghargai urang mah ku manusia ge teu dihargaan lantaran urangna ngamusuhan
awas ya kowe teluh ya can puguh can karu geus teluh mah lu awas ya kowe dipelet-pelet eta teluh kene nah sieun raja pelet sieun mah mantap raja teluh ya eta mah budak aing sapopoe burung mobilan jeung raja teluh aing aing naas hirup ya satu ketika Ibrahim langsung berangkat ke Kiai Abu Bakar. Itu di tengah perjalanan aya aki-aki. Ngapa borokna masyaallah gede. Borokna gede bau. Geus garingkuk bae kieu. Ibrahim datang kan, assalamualaikum. Salam, enon Ibrahim. Ih, jauh ka ngaran. Berarti lain samarangan nih jelema aja. Tuh. Ki. Ieu borok geus lila gitu. Aju kumaha lamun kukula diobatan. Deuk daun tuh maneh peduli ka kaula. Hate maneh bae lempengkeun. Ye, pan aju ka aing deui bae cek. Kajen jaga tuh borok mah borok wae. Lain kitu. Kula kuari mah hayang urusan. Maksudna ieu teh rek dirapihan ku kula. Aju dibungkus supaya cager kan aya geus cager mah salat bisa nangtung, tahajud bisa cager atuh. Ibadah TK kos kitu. Masyaallah, aing mandi deui bae jelema kos kitu. Ke cek barehana emang kumaha kitu ieu make jeung embung ih aya salat mah jadi titahna ge ku Gusti teh ketika urang mampu nangtung teu mampu nangtung diuk teu mampu diuk atuh kan ngedeng kumaha kurang babarina Gusti Allah nik daon make jeung hese teuing ibadah kos kitu mah zahir unggul ye nu hese mah qalbu lempeng ka Allah bener Cak Ibrahim teh. Henteu kieu bae. Kula mah hayang ngurusan akibat ieu mah ieu supaya cager. Embung. Aki teh keras ngomong. Embung. Tah, kula mah nu batak embung eta kunaon teh coba ayo. Kieu nu batak embung ieu teh takdir Allah jeung kahayang Allah. Allah boga kahayang aing borok. Ketika aing teh ku ari di obatan berarti kahayang aing cager engke kahayang Allah mah ngageringkeun berbeda antara kahayang aing jeung kahayang Allah aing moal kudu nutup kahayang Allah masyaallah luhur amat ki eta ilmu toh pan sieu mah lain dagang teh ya dagang karung ye timbe meh lahir ge geus dagang di jero beuteung datang ka kuari susah bae apa minta bae ka Allah teh ya Allah ya Rabbi kunaon atuh ieu abdi disusahkeun bae tuh kahayang Allah nyusahkeun tapi kahayangnya mah hayang sugih pan berbeda tah lamun datang ka paeh kos kitu di jero kuburna disiksa emang siksaeun sih sebab berbeda antara kahayang Allah jeung kahayang urang becak Ibrahim ilmu lain letik-letik ilmu ieu nu hese geus urang teh lamun kuari belajar pelebah eta masyaallah karim encan aya nu bisa termasuk kulangan sakadar nyarita bae lah belajar babarengan antara kahayang Allah jeung kahayang urang selalu berbeda urang ketika ayeuna di negara urang aya Covid buah bener banget terserah kahayang urang makan ulah aya Covid ketika pemerintah kuari nyumbang saurang 600.000 alhamdulillah kapan bejana doang kan gitu kan kahayang urang makan kabeleteran kabeh antara kahayang urang jeung kahayang Allah kan berbeda terserah eta mah urusan manehanana tapi urang ulah nentang kana kahayang Allah cuma lain kahayang Allah cinta mah kahayang bupati digerakkeun ku Allah adapun manehanana bener jeung teu benerna kumaha dirina geus urang mah tumarima tah eta nu hese
ketika orang kawin urangna kasep kebenaran boga pamajikan teh nya hidungnya beke eta kan geus kahayang Allah geus kahayang Allah ulah dikukumahakeun urusan eta pamajikan urang tandian ku urang roskam ku urang ayo ku urang engke ge bagus sorangan purukutut sangkilang bulu tilu purukutut teh nya tapi kurang di tadi urusan beus sasadana moal beres tapi purukutut kebon kurang rapi kurang diusapan weh jadi pancawarna atuh ieu mah geus mah jore pamajikan tadi urus ih si budak jelema teh lain sih jana sorangan nah urusan yang geus takdir Allah nemah lah di dunia mah moal kebel ieu tenang kan hati geus moal kebel geus takdir ti Allah geus kieu aing teh diciptakeun ku Gusti Allah beungeut teh sakieu begitu ngaca teh boro-boro batur aing sorangan ka aing sieun aing mah ieu mah beungeut perang ieu mah geus we alhamdulillah Gusti alhamdulillah abdi diciptakeun ku Gusti sakieu tumarima alhamdulillah moal aya ciptaan Allah di luar kehendak Allah nuhun Gusti loba nu kasep tapi ibadah abdi basa ge mengenal Gusti tur abdi indah jasa ibadah ka Gusti ya Allah masya Allah nikmat tumarima kana kehendak Allah ieu dupang mahal-mahal tambah dari ilmu cek Ibrahim teh nikmat torenganan tah kuarima Ibrahim teh ya geus pohara ilmuna geus liwat tina ilmu biasa ngeunaheun mun hudang dipeting teu puyeng teu lesu nikmat begitu manggih magrib teh seserian alhamdulillah masyaallah manggih peting teh nikmat peting bakal zikir ka Allah jeung bakal tahajud indah jasa asal manggih peting seserian ieu ge asal peting seserian ieu ge mentak loba urang lembur kunaon seserian teh sih sorenganan kurang obat itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ieu urang keur carita seputar ilmu lamun kanjeng Nabi carita fadlul alim alal abid kafadli ala sairil umam ngunggulanana seorang alim terhadap abid lir teu beda jeung ngunggulan kaula terhadap umat-umat kal jauh melung ti mana-mana maksudna fadlul alim teh aya alan horenganan alimna alim khos lain alim sembarangan alim abid teh jelema anu ibadah tapi teu berilmu ai jelema ibadah teu berilmu mah emang kumaha kitu geus loba dongengna ibadah hayang ka Allah tapi teu make ilmu anu sering sok dicaritakeun ku para penceramah teh ambalaya tuh kan jelema bodoh aju sholat berjamaah kebeneran mualaf ya begitu sujud ieu ya katoker kadinya kamu mualaf noker deui kan ka tukang kudu tukang noker deui pok ka ditu yo cek mualaf teh bu horenganan sholat kudu totoker karena bodoh kan gara-gara bodoh mah kos gitu bae kajian hukum lagi. Saya mau berjamaah deui sakian emang capek. Aku nah atuh kudu silih jejak kitu cek kitu. Akibat bodoh. Aya deui, bodoh mah lain deui. Subuh salat. Ieu cerita nu bodoh abid bodoh, ibadah tapi bodoh. Begitu subuh mantas ruku teh kan kuduna mah Allahumma dini biman hadain maca doa kunut. Nyanda pohoan cak makmum teh kun cak imam pan kunan ya kan bedaan maksudna mah kunut kan kun beda kan cak imam wah berarti kuntil anak lupa aju makmum ge lompatan deh kabeh pantat tarolol kabeh yo datang keluar pak udang-udang geus capek karakir bae masyaallah cak makmum teh imam kunaon kieu melumpat cian ngabejan cak zekeun kunti kunut
dibawa ka mana ge aing mah ngabejan teh kunut kun-kunan ge bukan cek imam teh atuh ulah kuduna subhanallah kan ai bodoh mah hese kajian gua mah nu kudu subhanallah kun-kunan ujung-ujungna pajar kunti anak mah bodoh masih kadang loba keneh carita jelema bodoh anu ibadah ka Gusti Allah eta teh tadi bau pohara kunaon pimpinan kula mah tahajud lagi berang peuting eta kan bodoh nya tahajud berang peuting eta kan bodoh hese bodoh mah lantak kanjeng Nabi nyaritakeun fadlul alim alal abid keutamaan seorang alim terhadap abid jauh bedana jauh melung di mana-mana. Nah ieu mah keur carita alimna alim ilmu syariat bae jeung abid anu teu berilmu jauh melung di mana-mana. Komo lamun alimna ku ari alim anu berhakikat. Geus hese caritakeun nah ieu lah. Aya hiji kiai baheula teh boga pasantren ngaranna Kiai Ibrahim. Wow ngaji na pohara dakwah na luar biasa galak amr ma'ruf nahi munkar na luar biasa hebat begitu manehanana ningali di hiji lembur aya awewe Masya Allah sifatan gelis teh cek urang parahyangan mah hiji irungna mancung dua halisna ngajeler pae tilu pipina ngadaun seure opat gadona endog sapoto panu di imah mah endog hijian cangkengna kitu ngabiola betis ngabuah jantung eta bahasa orang Bandung anu di imah papan buah nangka betis kabeneran si awewe eta teh keur magelis teu make kerudung teu make jilbab wah atuh langsung ditunjuk ke Ibrahim hai neng hook amat neng teh kunaon neng teh gelis neng teh bagus neng teh hebat tapi neng teh jadi suluh neraka ih kok nyanyahuanan jak si neng teh pan neraka manu Allah nu bakal ngasupkeun neraka ge Allah tuh kumaha cek Allah bae ulah sok pengen ponis bae cek Ibrahim ulah wakadeule salatna ulah wakadeule puasana ulah wakadeule nanana tah teu make jilbab berwigan eta teh tanda bakal jadi suluh neraka neng seurinya na ih seuri cek Ibrahim teh carekan si seuri sekali deui tah sia berwigan lain ditutupan sia hook ai makana kagelisanana cek awet bari keom teh kok keom sih sia tilu kali nya sia kunaon ku aing dicarekan aing ma'ruf nahi munkar goblok kunaon sia ku aing dicarekan senyum Kiai ulah aju galak-galak lah Kiai kakarek boga ilmu sakitu jeh si awewe goblok atuh lantangan ka aing dikawin sia ku aing ke neng ai kitu kunaon pan ieu teh kiai dikiaikeun ku batur cek nyana karek jelema nu ngiaikeun ka kiai Allah macan pugu ambo ji aing ke pan geus nyeun yayasan goblok je aing teh geus ti luar nagreg aing ye belajar teh
cek si neng teh kiai ulah usil ku sebab kaula teu make jilbab kadele rambut atuh kiai bae peureum mantakna aman je heueuh oge nya kunaon usil ka kula atuh kiai bae neuleuh kula peureum neuleuh awewe anu ka tempo rambut teh peureum eta karak kiai ai masih keneh haju nyarekanan jelema mah lain kiai tah mah kos kitu mah masih keneh kiai ge cak makhluk cak Allah macan puguh je cek Ibrahim boleh oge ye pemahamanana lain lalaga cek gen lain neng hampurannya mantap sia ka ditu hebat tahu balik Ibrahim datang ka imah lain ngaji ngalamun cak santri napan kiai teu nongtrong pamajikanna ge pamajikan kak henteu nongtrong cicing sia aing ieu keur boga pikiran boga masalah naon henteu kiai mah rahasia geus ngambek deui urusan lalakeun jeung awewe awewe bahkan lamun urusan aja awewe deh atau enggeus tsunami nah ke cekelat teh kiamat heueuh aing sebenarnya mah ieu kanasehatan ku awewe eta teh ya Allah ya Rabb heueuh oge naon make jeung galak-galak mun aing peureum atuh salamet bener oge tah awewe teh ke cekelat aing diteangkeun maksudna aing deuk ngaguru ka nyana sebab aing deuk balik teh ya pamit cek nyana mantog sia ka ditu eta kan lain bahasa jelema biasa saja tah aing deuk diteangan aing deuk guru teangan kumanehanana kapanggih Masya Allah kernas benyana di hareupeun imah kieu ulah nurutan sia kieu langsung ki Ibrahim assalamualaikum hayang aing indit sia ambo ceki Ibrahim awewe gak gelis ngora kene sekitar umur 35 tahun maksudna Yezi ditanya boga salakitan ini udah ganggu aing ya Allah los teruskan ku sia dakwah ka ditu cek Ibrahim hampura neng abdi maka dia ge hiji minta hampura nomor kaduana ieu inget bae lain kana kagelisanana bahasa neng tina cek neng teh atuh teu kudu usil atuh peureum bae si salamet tah ti bahasa eta neng ieu mah mama ieu kula mah deuk guguru bae hayang belajar tilok ngamuridkeun aing mah Bah, jangan kan itu guru. Jangan bisa kan itu guru. Aing mau mal boro-boro ngamurid kan aing mawa awak orang kan wallahu alam. Ieu teh aing teh keur mikiran salamet tah henteu nalika sakaratil maut. Salamet tah henteu ketika malaikat munkar nakir nanya. Salamet tah henteu ketika digiring ka mahsyar. Salamet tah henteu ketika aing ditimbang amal. Salamet tah henteu ketika nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Boro-boro ngamuridkeun ka batur. Indit. Masya Allah. Balik deui Ibrahim ka imah. Tambah ilmu aing jakeun. Ya Allah, tah si awewe ku pohara-pohara teh. Aing neuk neangan ilmu deui ayeuna. Can cukup horenganan ieu nyieun pasantren nyieun yayasan model kos kieu ilmu aing. Kakarak bisa galak teh horenganan demi keagungan. Dakwah teh demi kemuliaan, dakwah teh ngan sakadar neangan piduit.
Masya Allah karim hirup teh mun dipikir-pikir mah horenganan ku batur we aing dikiaikeun diustadkeun di profesor horenganan bener cak awewe tadi sia mah kiai ge cak makhluk cak Allah mah buat teuing kadedengekeun bae aing kuari maneh neangan guru cekeun deui anu bisa ngelempengkeun kolbu langsung nyana datang ka imah kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Abdi Ibrahim di Sikluk. Oh. Aya naon nih Ibrahim? Ulah deuk masantren we di Ibrahim lain boga yayasan teh ha. Pondok pesantren bener. Atuh kok deuk masantren di pan bejana baheula tim Misro. Oh, sakirna teh abdi ti Mesir. Tapi acan meujeuna ieu teh ilmu teh dek tutup heula we dilanjutkeun ku rekan-rekan abdi mah dek ngangan ilmu. Maksudnya ilmu naon? Ilmu supaya lempeng bae, hati teh supaya hayang bae karena ibadah teh mah berat karena ibadah teh. Atuh sarua kitu mah. Cenah teh aing ilmu kos kitu mah can boga. Cek Ibrahim gorenganan pada bae. Mengkonon ge. Balik lah di jaman wal nangan deui sababaraha pondok pesantren tetep encan manggih. Terakhir aya ngaranna Abu Bakar. Cek ya Abu Bakar Ibrahim aya maneh ieu deuk pesantren deui teh deuk neangan ieu supaya hiji hate teh resep bae ka Allah, resep bae ibadah, resep bae kana ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah. Jeung supaya ulah aya we kitu pikiran kana maksiat-maksiat jeung dunia-dunia. Cek Abu Bakar teh aing ge alhamdulillah belajar mah geus ngan belajar di hiji awewe. Awewe di mana? Tuh nu imahna beli dia lempong ka ditu engke mengkos getah eta di. Taman nu nyarekanan kula. Eta mah nu nyarekan enggak sakiala belajar bae ka. Geus kula datang ka dinya. Haju teu ditarima. Terus dia terus nyana guruna. Aduh lamun kaditu deui pan lamun kula kaditu haju dicarekadan bebeakan kan waduh geus bae di kiai bae lah jadi belajar. Deuk di kiai bae henteu kaditu bae mumpung nyana aya keneh. Bae kaditu. Atuh minta izin jeung minta doana kula deuk berangkat kaditu. Nya sok diizinan jeung didoakeun. Datang deui ka awewe. Begitu nyana bangsa 10 meter kena geus kieu bae. Di ka mana sia? Cek Ibrahim pohara. Aing cenah naon geus ditunjuk-tunjuk. Lah ada terus bae mah. Terus. Di ka mana sia? Henteu kula mah ka dieu pokona dek belajar bae ieu mah. Ieu bingung kula mah nyebutna. Bingung naon? Jebut ibu atuh jauh ngora kene neng atuh jak masa mak-maknya sebut nini can bejeuna nyebut naon yuk enggak kudu nyebut naon balik sia ka ditu henteu kula menek belajar bae di dieu kajedeg dikukuwakeun ge sia dititah ku Kiai Abu Bakar nya jak eta titah balik deui ka dieu aing nu mantak teu narima di jero hate sia lain deuk sabelajar-belajar sia bogohkan ka aing. Kanyahoan ya Allah ya Robi hati aing kanyahoan Masya Allah ya siku cerdas-cerdas ting itu kolbu teh yes gue riba mana lamun ndek belajar di dia masalah nya tapi tuturkan naon perintah kaula insyaallah pokoknya naon bae nu diperintahkeun kaula deuk nurut. Nu penting ieu hate ieu supaya bersih. Dengekeun nya. Hiji maneh tuh cicing tuh di ditu tuh. Pondok maneh di ditu barang di deuleu kandang kotok.
Cak Ibrahim dah, masya Allah. Biasa di imah make spring bed, AC segala rupa ayah. Imah di kandang kotok. Cicing saya di situ. Menang sapoe, menang 2 poe, katilu poe dah bebeja deui. Ieu kula jebutna neng apa ibu sih sabenerna cak. Terserah. Aya naon sia ka Dedek? Ieu atuh ulah di kandang kotok teh. Atuh di emper-emper imah kieu cek eta awewe. Di diri manusia teh aya 2 sifat. Hiji sifat malaikat, nomor kedua sifat hewan. Ketika berat ke sifat manusia, jelema bakal cerdas hatena jeung bakal resep bae ibadah. Ketika berat ke sifat hewan, sangheuk ibadah teh kajenteng dikiaikeun, diustadkeun, dimamakeun ge sangheuk bae teh ibadah lantaran berat ka sifat hewan. Nah, maneh Ibrahim masih kene gedean kene sifat hewan atuh naon bedana jeung kotok. Ambo-ambo. Sakiana teh sia ngahiji jeung kotok. Si ieu mah lamun mondok di dinya nya kotok nya embe nya versi. Dihijikeun geus. Geus ngahiji di dinya. Jaheuh nya horeng lain satitah-titahna. Lamun maneh geus rada kurang meuh tina sifat hewanina dipindahkeun ku kaula tuh kobongna. Lamun maneh geus eueuh sifat hewanina geus boga karakter malaikat sifat malaikat tuh pondokna. Kulantaran maneh masih kene lobaan sifat hewanina atuh jeung kotok jeung embe ge maneh mah akur. Bedana ai embe mah sasadana Aisyah mah sasadana golden Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong kos kitu cenah isin aing. Tuh, lamun gedean kene ka sifat hewanina. Sanajan itu rupana kotok, suasadana kokorongo. Ari sieu mah sasadana beda, tapi hewanna mah akur. Sieu mah ban bae sasadana kutub robane. Tah, eta mah sasadanya naon bedana jeung kongkorongo kotok. Kotok kongkorongo hayang parab, saya eta ge kutub robani hayang parab atuh akur. Tuh. Halo cak Ibrahim jaheunya sekian teh. Masya Allah. Terus itu mengaku sia. Can ngaku-ngaku datang ka kuari. Malah mangka ngaku wali goblok. Kartu namana Kiai Haji Supendi AF. Yayasan Asupendiah Al Jahannamiyah. Di handapna aya waliullah tol. Ya udah kudu disere dia mah. Langsung dibere wirid, sholawat jeung zikir. Wah, sholawat jeung zikir mah teh majang di dieu tapi sampaikeun ka dieu. Robahkeun sifat hewani na pijet. Berangkatnya langsung zikir, sholawat, istighfar, masya Allah. Dengan cepat 3 bulan sifat hewani geus mengurang. 4 bulan, 5 bulan geus leungit sifat hewani digerokeun ku guruna ka dieu Ibrahim. Tah geus seuri tah. Cakana ye. Sia teh sifat hewani na geus eueuh, tapi sia bogoh ka aing aya keneh. Eta teh lamun masih kene aya boga-bogo salian ka Allah. Enggeus moal beres ya ibadah. Masyaallah cek Ibrahim teh katebak bae. Atuh kumaha bogo mah hese. Iyalah. Atuh ieu mah lain hewani deui ieu mah. Lain hewani deui embahna hewan. Akhirnya langsung dipindahkan, tah kobong wari di dia pindah, masya Allah. Jadi pondok ge bertahap.
kumaha kadar kolbuna ya Allah ya Rabbi kitulah ahli batin kitulah sinar Kangjeng Nabi akhirnya geus pindah ka dua kali dua kali mah geus kumaha atuh konsepna ieu teh guru hiji ka cinta teh ka Gusti Allah we hiji kasalian Gusti Allah ulah aya cinta tetapi menghargai ulah ningke manusia ka hewan kudu dihargai ngaran makhluk-makhluk Allah ciptaan Allah rek orai rek babi rek anjing rek singa rek hayam rek reungit hargai ciptaan Allah tapi cinta mah hiji be Allah oh bener mulai dari manehanana terus suluk belajar zikir langsung sholawat istighfar 3 bulan alhamdulillah beda rasa nah kuari mah geus eueuh cinta teh nu aya teh menghargai langsung digerokeun Ibrahim dede tadi badah teh geus jadi murid gaula ayeuna mah alhamdulillah sok ayeuna mah geura cicing tuh belah ditu ayeuna mah pondokna ngaji amil jurumiyah sarap mah babari ngaji alfiah johar makdun mantek lah fatumuin fikih jeung usul fikihna lah cek awewe hadis beserta mustalahat hadis gampang nu kos kitu mah bahkan bisa dijualan kos kitu mah ceramah di mana-mana jualan hadis tah nu hese ge ngabersihan kolbu cara maneh sifat hewani kuari geus eueuh kacinta kuari hiji ka Allah ieu kakarak jadi jelema satungtung masih keneh cinta salian Allah masih keneh jejelemaan alhamdulillah cek Ibrahim kula kuari mah bisa ieu teh ngarasakeun nikmatna ibadah ka Gusti Allah karasa maha agungna Gusti Allah tadina mah ningali langit teh langit we horenganan ayeuna mah masyaallah ningali langit teh luluhur nu lega maha kawasa Allah dadamelan sakitu luhur jeung legana komo nu ngadamelna tadina mah ningali bumi teh biasa bae gampar tapi ayeuna mah ningali bumi teh nu sakieu legana jeung ngamparna komo nu ngadamelna jeung sajabana eta cek guruna cek awewe kakarak jadi jelema geus Ibrahim balik anu jung balik alhamdulillah yakin kuari mah geus teu hayang ngaji hayang nage ibadah nu kamari hayang boga santri teh hayang nama 1000 2000 ayeuna mah henteu sebab eta mah nafsu hewani lamun boga murid 1000 di yayasan mah meureunnanan beuang miftah nage gede kamari makan kitu atawa di pondok pesantren nu biasa boga murid loba teh meureunnanan loba murid deh haju merekna meureunna loba murid mah loba kabelah dituna nganggap guru ngagungkeun jeung ngamulyakeun baheula mah kitu aya mah lain asal ngamalkeun ilmu we deuk saurang deuk duaan tah kuari mah nyadar teu perlu lobaan horeng murid mah hiji 2 cukup ngan ketika jelema geus teu hayang geus teu hayang boga murid loba malah muridna daratan ketika jelema geus teu hayang kana dunia anu nutur-nutur ketika hiji jelema geus teu hayang kana dunia bakal nuturkeun ketika si ieu hayang kana dunia na kabur malulu tah kos kitulah konsep ilmu Allah akhirna Ibrahim ayeuna mah tetep masyaallah karu indah horegan lain ibadah teh geus nyaho kanu diibadahan mah
nikmat ketika ngadenge Allahu Akbar teh ceuli ngadenge kolbu ngarasakeun kemahaagungan Allah. Ketika Quran didengungkeun teh ceuli ngadengekeun. Tapi kolbu mah lain, maha luar biasa. Eueuh papadana Gusti teh. Kalam ilahi Quran dibaca hungkul indah ngeunaheun ku suara anu merdu makharijul hurufna anu tepat lagamna anu indah ceuli ngeunaheun ngadengekeunana kolbuna maha kawasa Gusti Allah pohara amat kalam Allah dibaca ku sorangan bege ku ngeunah lamun bener sarana tadi macana urang 2 jam ngadengekeun nu tadi betah coba sih guys coba sih 10 menit berarti tah maca Quran asana nu di dieu kalabur kabeh mun ditanya kunaon sia kabur asa aya galedeg beda nah ayeuna bagas lain alam Ibrahim teh hiji waktu Ibrahim teh dek nyaba ka guruna ka awewe teh tepatna Jumat isuk-isuk di jalan teh aya oray ngaringku barang dideuleu eta oray teh borok aya anu nimpah meureun tadina barang dideuleu ku Ibrahim teh ieu oray teh masyaallah karunya amat aya sireum aya laleur bahkan geus aya bilatung-bilatungan ya Allah cek Ibrahim ieu oray karunya amat cek manehan langsung dibersihan tak oray kicep langsung dibersihan dibawakeun cai dibersihan geus beres sorban manehanana disoekeun diperban geus make popol-popol dangdaunan diperban make sorban manehanana eta oray teh gitu gide-gide robah-robah aya tanaga langsung udang kolosot kadenge bahasana nuhun Kiai Ibrahim itu kudu ngomong tapi ke arti siapa bodoh baeran dengekeun aing ngaji atuh kadenge teh bahasa teh seperti eta lain aja ngomong nuhun pendi itu mah jahe kos gitu mah tuh hati langsung kolosot orai Ki Ibrahimna langsung ka guruna cek guruna Ibrahim murid alhamdulillah maneh teh geus teteg tadi manggih naon di jalan orai kan kanyahoa kumaneh dipake ka deudeuh dipake ka nyaah kan hargai makhluk Allah ku ayana menghargai makhluk Allah maneh bakal dihargai deui ente ka mamana anjeun ka mamana moal kudu digegel oray jeung moal kudu diganggu oray lantaran geus ngahargai ka oray eta coba ge engke maneh balik ka ditu bakal kapanggih deui jeung oray-oray anu sejen mawa kanikmatan geus kanyahoan ta ku guruna awewe ngora keneh 35 gelis deh atuh malaekeun ka sia mah salian kikilan ge ya boro-boro oray itu orang sikul kitu hayangan ka sia mah boga senjata pelet isin tak ka jambul nya teh kudu dipelet asal dipencet dekeun tuh bener bae pamit bade anak ti guruna ya Allah orai ngabring seakan-akan menghormati jeung menghargai ngahaturkeun nuhun sebab bangsa kami geus dihargai ku anjeun ya Allah ya Rabbi Masya Allah careurik orai teh Ibrahim datang ka imah ya Karim Masya Allah tuh menghargai hewan bakal menghargai urang mah ku manusia ge teu dihargaan lantaran urangna ngamusuhan awas ya goeng teluh ya can puguh can karu geus teluh mah atuh awas ya goeng dipelet-pelet eta teluh keneh nah sieun aja pelet
sieun mah. Mantap raja teluh ya eta mah. Po budak aing sapopoe burung mobilan jeung raja teluh aing. Aing naas hirup ya. Satu ketika Ibrahim langsung berangkat ke Kiai Abu Bakar. Itu di tengah perjalanan aya aki-aki. Ngapa borokna masyaallah gede. Borokna gede bau. Geus garingkuk bae kieu. Ibrahim datang kan, assalamualaikum. Salam, naon Ibrahim? Ih, jauh ka ngaran. Berarti lain samarangan ieu lu aja. Tuh. Ki. Ieu borok geus lila cenah. Aju kumaha lamun kukula diobatan. Deuk daun tuh maneh peduli ka kaula. Hate maneh bae lempengkeun. Ye. Pana juga aing deui bae cek. Kajen jaga tuh borok bae. Lain kitu. Kula kuari mah hayang urusan, maksudna ieu teh rek dirapihan ku kula. Aju dibungkus supaya cager kan aya geus cager mah salat bisa nangtung, tahajud bisa cager atuh. Ibadah TK kos gitu. Masya Allah, aing manggih di beja lemah kos gitu. Ke. Cek bade emang kumaha kitu ieu make jeung embung. Make jeung embung. Ih, aya salat mah jadi titahna ge ku Gusti teh. Ketika urang mampu nangtung teu mampu nangtung diuk teu mampu diuk atuh kan ngedeng kumaha kurang babarina Gusti Allah. Nik daun make jeung hese teuing ibadah kos kitu mah da zahir unggul ye. Nu hese mah qalbu lempeng ka Allah. Bener. Bener racak Ibrahim teh. Henteu kieu bae. Kula mah hayang ngurusan akibat ieu mah ieu supaya cager. Embong. Aki teh keras ngomong. Embong. Tah, kula mah nu matak embung eta kunaon teh coba ayo. Kieu nu matak embung ieu teh takdir Allah jeung kahayang Allah. Allah boga kahayang aing borok. Ketika aing teh ku ari di obatan berarti kahayang aing cager engke kahayang Allah mah ngageringkeun. Berbeda antara kahayang aing jeung kahayang Allah. Aing moal kudu nutup kahayang Allah. Masyaallah. Luhur amat ki eta ilmu. Toh pan si ieu mah lain. Dagang teh dagang karung ye. Timbemeh lahir ge geus dagang di jero beuteung. Datang ka kuari susah bae. Apan minta bae ka Allah teh. Ya Allah, ya Rabbi. Kunaon atuh ieu abdi disusahkeun bae tuh kahayang Allah nyusahkeun tapi kahayangnya mah hayang sugih pan berbeda. Tah lamun datang ka paeh kos kitu di jero kuburna disiksa. Emang siksaeun sih. Sebab berbeda antara kahayang Allah jeung kahayang urang. Becak Ibrahim ilmu lain letik-letik ilmu. Ieu lah nu hese. Geus urang teh lamun kuari belajar pelebah eta, masyaallah karim encan aya nu bisa. Termasuk kulangan sakadar nyarita bae lah. Belajar babarengan. Antara kahayang Allah jeung kahayang urang selalu berbeda. Urang ketika ayeuna di negara urang aya Covid, buah bener banget terserah kahayang urang makan ulah aya Covid. Ketika pemerintah kuari nyumbang saurang 600.000, alhamdulillah kapan bejana doang. Kan gitu kan kahayang urang makan kabeleteran kabeh. Antara kahayang urang jeung kahayang Allah kan berbeda. Terserah eta mah urusan manehanana tapi urang ulah nentang kana kahayang Allah. Cuma lain kahayang Allah, cinta mah kahayang bupati digerakkeunna ku Allah. Adapun manehanana bener jeung teu benerna kumaha dirina geus urang mah tumarima. Tah eta nu hese. Ketika urang kawin, urangna kasep, kebenaran boga pamajikan teh nya hideungnya beke. Eta kan geus kahayang Allah.
geus kahayang Allah ulah dikukumahakeun urusan eta pamajikan urang pandian ku urang roskam ku urang ayo ku urang engke ge bagus sorangan purukutut sakilang bulu tilu purukutut teh nya tapi ku urang di teu diurusan beus sasadana moal beres tapi purukutut kebon ku urang rapi ku urang diusapan weh jadi pancawarna atuh ieu mah geus mah jore pamajikan tadi urus ih si budak jelema teh lain sih jana sorangan nah urusan yang geus takdir Allah nemah lah di dunia mah moal kebel ieu tenang kan hate geus moal kebel geus takdir ti Allah geus kieu aing teh diciptakeun ku Gusti Allah beungeut teh sakieu begitu ngaca teh boro-boro batur aing sorangan ka aing sieun aing mah ieu mah beungeut perang ieu mah geus we alhamdulillah Gusti alhamdulillah abdi diciptakeun ku Gusti sakieu tumarima alhamdulillah moal aya ciptaan Allah di luar kehendak Allah nuhun Gusti loba nu kasep tepi ibadah abdi basake ge mengenal Gusti tur abdi indah jasa ibadah ka Gusti ya Allah masya Allah nikmat tumarima kana kehendak Allah ieu dupang mahal-mahalna tambah dari ilmu ceki Ibrahim teh nikmat torenganan tah kuarima Ibrahim teh ya geus pohara ilmuna geus liwat tina ilmu biasa ngeunaheun mun hudang dipeuting teu puyeng teu lesu nikmat begitu manggih magrib teh seserian alhamdulillah masyaallah manggih peuting teh nikmat peuting bakal zikir ka Allah jeung bakal tahajud indah jasa asal manggih peuting geus seserian ieu ge asal peuting seserian ieu ge mentak loba urang lemburna kunaon seserian teh sih gorenganan kurang obat itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu urang keur carita seputar ilmu lamun kanjeng Nabi carita fadlul alim alal abid ka fadli ala sairil umam ngunggulanana seorang alim terhadap abid lir teu beda jeung ngunggulan kaula terhadap umat-umat kal jauh melung ti mana-mana maksudna fadlul alim teh aya alan horenganan alimna alim khos lain alim sembarangan alim abid teh jelema anu ibadah tapi teu berilmu aya jelema ibadah teu berilmu mah emang kumaha kitu geus loba dongengna ibadah hayang ka Allah tapi teu make ilmu anu sering sok dicaritakeun ku para penceramah teh ambalaya tuh kan jelema bodoh haju sholat berjamaah kebeneran mualaf ya begitu sujud iya na ya katoker kadinya kamu mualaf noker deh kan katukang udah tukang noker deh oh kadi itu so cek mualaf teh bu horenganan sholat kudu totoker karena bodoh kan eta gara-gara bodoh bakos gitu bae kajian ku kumaha saya mau berjamaah deui cek nya emang capek aku nah atuh kudu silih jejak kitu cek kitu akibat bodoh aya deui bodoh mah lain deui itu mah subuh salat ieu cerita nu bodoh abid bodoh ibadah tapi bodoh begitu subuh mantas ruku teh kan kuduna mah Allahumma dini fi man hadayat maca doa kunut aing ada pohoan cak makmum teh kun cak imam pan kunan ya kan tuh ngabejaan maksudna mah kunut kan kun beda kan cak imam wah berarti kuntil anak lupa aju makmum ge lalu patah deh kabehan pantat tarolol kabeh oh datang keluar pak udang-udang geus capek karakil bae masyaallah cak makmum teh imam kunaon kieu melumpat si anu ngabejaan cak sekena kunti kunut bodoh si bodoh masuk dibawa ka mana ge aing mah ngabejaan teh kunut kunan ge
kan cek imam teh atuh ulah kuduna subhanallah atuh sia kan ai bodoh mah hese kajian kumaha nu kudu subhanallah kunan ujung-ujungna pajar kunti anak mah bodoh masih keneh loba keneh carita jelema bodoh anu ibadah ka Gusti Allah teh tadi bau pohara kunaon pimpinan kula mah tahajudna ge berang peuting eta kan bodoh mana tahajud berang peuting eta kan bodoh hese bodoh mah lantak kaging Nabi nyaritakeun fadlul alim alal abid keutamaan seorang alim terhadap abid jauh bedana jauh melung di mana-mana. Nah ieu mah keur carita alimna alim ilmu syariat bae jeung abid anu teu berilmu jauh melung di mana-mana. Komo lamun alimna kuari alim anu berhakikat geus hese caritakeunana nu kamari lamun urang nyaritakeun Habib Lutfi beuh isin jasa sebab udah sok katebakeun bae baheula Gus Dur katebakeun bae kuari aya Habib Umar deui ta ka Imam Akram katebakeun bae nanaon si ieu badi kitu-kitu bae pende ome ku Habib Umar di kieu-kieu bae kakula ngomong kenapa Bib bukan orang kayawan tah si MC tah dikitukeun dol ieu na ieu dol jangan suka ngejar-ngejar kiai cenah udah kamu mah kamu aja jadi nyana boga pikiran hayang ngejar kiai meureun ibadahna teh tasbih dibabawa kunaon segala bae lamun di nu loba jelema bae okos nu zikiran teh gitu tuh tapi lamun di imam bae nangkarat kajawan bu ibu mah kabeh kajawan ieu caang hatena sieun urang menghadapi jelema-jelema nu kararitu teh ya Allah ya Rabb ya iyalah ahli-ahli Allah urang mah cuman bangga bae di Indonesia ternyata masih keneh loba jelema-jelema nu sareukeut hatena masih keneh anu naon laluhur pangkatna pohara dina impian-impianana lamun dicaritakeun masyaallah cacak-cacak eueuh para aulia Allah wallahu alam di Indonesia teh untung masih keneh loba para aulia Allah lamun dicaritakeun keistimewaan wali Allah tiis kana hate sebab naon sebab wali Allah mah moal aya anu ngadoakeun goreng ka jelema nu mantek jelema cintaeun nyana ngadoa tanpa bebeja ngadoakeun ka muridna ngadoakeun ka umat selalu penting teh lain dirina nu didoakeun teh umat sarua jeung Kangjeng Nabi bae kitu nu mantek kacinta umat ka manehanana tanpa sebab naon dirina deudeuh jeung nya geus puguh murid-muridna lamun dicaritakeun aulia Allah wali-wali Allah loba nu muridna endek kadahar haram tetapi teu jadi loba muridna anu endek zina teu jadi loba muridna anu endek maksiat teu jadi lantaran seakan-akan guruna teh kadenge suarana seakan aya dihareupeun seakan kitulah para kekasih Allah. Untung di Indonesia masih keneh loba para aulia Allah. Nah ieu malam ieu urang kumpul di dieu teh dorong doa ke almarhum almaghfurlah Kiai Thalib urang doakeun anjeunna nu geus aya di alam itu mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala murid-muridna mudah-mudahan dibere marangpaat ilmuna tur dibere istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala urang kabehan mudah-mudahan dibere terbuka mata hati urang sehingga bisa milihan mana nu bener jeung mana nu salah ku urang dipiceun nu bener ku urang dilaksanakeun akhir hayat urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasul tidak terkecuali urang lamun geus tobat Allah maha penerima tobat tawwabur rahim polisi nu loba salahna tobat ka Allah bakal ditarima TNI nu loba salahna bakal ditarima pedagang anu loba salahna ngabohong malulu bakal ditarima tobat ka Gusti Allah petani anu nyeser malulu
jeung sajabana tobat ka Gusti Allah bakal ditarima. Urang anu osok magahan ngaji lempeng kurang lempeng niatna tobat ka Gusti Allah ditarima ku Gusti, bahkan kasalahan-kasalahan urang bakal disyafaatan jaga ku Kangjeng Nabi jauh teuing ku Kangjeng mah ku para sahabat jauh teuing ku para sahabat mah ku para ulama-ulama anu meunang karidoan ti Gusti Allah dibere SK ku Kangjeng Nabi ulah waka ka sorga aja dengan murid-murid anjeun heula. Ya Allah ya Rabbi nikmat sieun mah di akhirat dek milu bae teu bisa. Hehehe saha nu ngaku murid ganyana tuh. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mulai ti ayeuna sok belajar agama sakumaha panitah Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saenggeusna urang belajar di pondok-pondok pesantren ngamalkeun hasil belajar urang. Saenggeusna ngamalkeun hasil belajar urang murnikeun amal urang belajar murni. Engke bakal karasa ku diri urang masing-masing kalazatan ibadah. Mun nyaritakeun lazatna ibadah eta mah hese moal caritana moal anggeus-anggeus. Lantaran urang mah kuari nyarita ngeunah teh mun dahar opor semur komo jeung jengkol ngoraw sambal tuh sia mah kagoang bae kan. Eta urang mah kos kitu bae carita ngeunah teh. Tapi ketika nyaritakeun ibadah hese urang nyaritakeun ngeunahna ibadah hanya jelema-jelema nu geus dibere ngeunah bae ku Gusti Allah ibadah teh. Maca Quran kamari ieu mah kejaranana teh tamat-tamat geus ka ditu nama lain ngarasakeun nikmatna maca Al-Qur'an. Ngeunah lain perlu tamatna tapi ngarasakeun nikmatna maca Quran tengah peuting. Henteu kudu tarik-tarik jeung teu kudu embat-embat. Ngeunaheun hese nyaritakeun ana urang kos kitu mah sebab tambah perasaan masing-masing. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hasil tina pangajian urang ternyata horenganan urang teh titah nungtut ilmu. Saenggeusna nungtut ilmu urang kudu ngamalkeun, saenggeusna ngamalkeun sing bisa ngarasakeun amal urang. Belah dituna pisan urang teh bakal dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Sing hade salila hirup ulah bendu ka ahli Allah. Lantaran bendu ka ahli Allah sarua jeung ngabenduan Allah. Merangan ahli Allah sarua jeung perang jeung Gusti Allah. Lamun urang kuari aya bendu ka ahli Allah tafakuran aya naon sih di diri urang, aya naon sih di diri urang, make jeung aya bendu ka ahli Allah aya naon di diri urang, koreksi di diri urang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebab lamun geus jadi ahli Allah moal cegekan sakumaha Ibrahim tadi kercan jadi ahli Allah mah sakadar ilmu zahir galaknya teu salah emang kos kitu syariat mah. Tapi ketika geus diangkat jadi wali Allah bener horenganan lain kitu kumaha atuh manehna nu ngalakukeun haram urang anu peureum tuh kan gitu. Nah ieu lamun dicaritakeun kuari tentang sanon lobana ahli-ahli Allah di urang bakal resep. Sebab naon endek sababaraha kali dek datang musibah mudik bejak kula ge cak ahlina sababaraha kali dek datang musibah kamari teh hampir dek banjir deui di Labuan jeung di dieu tah di naon ngaranna Lebak hampir ranggas bitu hampir dek banjir deui turun sababaraha wali Allah cerik di laut cerik lagi lain di darat di laut. Kebenaran kamari ieu teh endek aya meletus salah sahiji gunung langsung naik wali Allah ka gunung. Dititah kos kitu teh mun teu aya izin Allah mah tara naik. Ketika geus aya izin Allah kakarak masyaallah nuhun loba kedeh nu kos kararitu. Masyaallah tah di dunia ge di dunia dedeheun jeung nyaaheun ka jelema. Komo di akhirat engke tadu batak kade ulah bendu ka ahli Allah sebab di dunia nyaaheun di akhirat engke dititah neangan murid-muridna berangkat langsung ka surga. Indah jasa
lamun urang ibadah teu sabaraha aja sakieu ayana haju di akhirat digiringkeun di bawah bendera guru urang nikmat mah si ieu milu malaikat pasti surtil teganya hapunten bila sabudaya kalebatan sareng gagirana urang tutup ku doa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir urang doakeun pondok pesantren ieu mudah-mudahan ku Gusti Allah dipertahankeun sehingga tetap aya penggantina jeung